Mangsalam hari teteh tiburang di lemur Cimahpar. Beri hari teteh aya nuju ngobrol nyatana si Dinok sareng Sujani. Pok hari teteh si Dinok cumarita. Kula teu bisa mutuskeun ayeuna. Bere waktu sangkan mikir, isukan anjeun bisa ka dieu deui. Kula dek mere jawaban. Kula diberi waktu. Mun hayang pangijing kula sambat ngeran kula 3 kali. Laras cirim Sujani harita ngalengit tina tetepan si Dinok. Sangas kitu mas si Dinok harita teh langsung ka kamarna. Si Dinok harita teh musirkeun kakuatanna sangkan bisa nyarita jeung maotok tina jarak anu anggang. Pok harita teh si Dinok cumarita ngagunakeun ilmu jarak jauhna ka maotok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Ye Denok, Mak, aya keperjogian. Maotok harita ngawatek ajeunna sangkan bisa ngajawab ilmu jarak jauhna si Denok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya naon Nyai? Aya perjogi, Mak. Abdi sareng Mak kedah tepang, Mak. Sakunyakeun kakuatan Nyai. Nyai geus bisa seperti emak ayeuna mah ngaleungit. Sok gunakeun eta kakuatannya. Ragadak si Dinok harita ngawatek ajeunna sangkan bisa pindah tempat ka bumina maotok. Si Dinok harita teh ngabayangkeun bumina maotok. Pada saat las cirim si Dinok harita teh leungit di kamarna. Pada saat celig si Dinok harita teh ngadadak aya di bumina maotok. Si Dinok harita teh rulat raret kasampak teh maotok nuju ningalikeun we ka manehna. Gabruk si Dinok harita teh ngarangkul ka maotok. Aya naon Nyai? Ciga anu bingung jeung sedih kitu. Sok carioskeun ka emak susuganan emak bisa ngajalankeun sakumaha karepet hidup. Kieu Mak. Barabat sadaya isi hati si Dinok harita teh diceroskeun ka maotok. Gitu. Kieu. Si Dinok harita teh bade masrakeun kakuatan ka Raja Bardawisesa sangkan kahirupan rahayat lemur Cimahpar henteu diganggu ku baladna Bardawisesa. Mun kakuatanna geus dihibikeun mah bade mulang dewe sakalian jeung si Abel, si Badil jeung si Uduy. Ngadangu kecapan kitu teh si Dinok ka maotok ngarahau narik napas panjang. Asa seunggah ngalaksanakeun parentah si Dinok. Ari henteu da memang bakal aya kajadian anu teu dipiharep. Emak paham kana pamaksudan hidup geulis. Cing emutan naha teu aya cara deui anu sejenna. Si Dinok harita teh ngahuleng mikir. Jalan mah aya wae ngan ari kudu terus-terusan ngalawanan Bardawisesa mah bakal berat. Ari ngan sorangan mah kajabati kitu wawalesna bakal ngabarang kanu sejenna ka jalma anu teu tuah teu dosa. Aya Mak, nya cara sejenna mah kedah elehkeun Raja Bardawisesa mah. Kumaha carana da henteu terang abdi mah Mak. Si Dinok harita teh mencerong pinuh ku pangharepan ka maotok. Emangnya teh apa caranya kena nama? Asa kaingatan teh Nyai. Aya jalma nu bisa dipun tangan tulung ku urang. Saha kitu Mak? Bamaturan emak Nyai, sugan we masih kene aya di kieuna. Hayu urang indit ayeuna kene. Maotok harita teh sidakep las dua cirim harita ngalengit tinggalkeun bumina maotok. Kasugri pawargi urang tunda heula maotok sareng si Dinok ayeuna urang kocapkeun si Abel jeung si Badil katut si Uduy. Mangsa alam harita teh bada lohor ulun poe nyebrot panas dina waktu harita. Jayapati ngablesat mawa si Abel jeung 2 baturna terus asup ka karaton Bardawisesa. Teras dilebetkeun ka hiji kamar. Di kamar aya tempat sare anu empuk. Tuangeun aya dina meja. Di luarna harita teh sarare tibra na keranan. Jayapati geus ngajadikeun 3 tawanan teh sare tibra. Dina
wanci pas sore kurisik si Abel teh harita geraknya bentak. Korejat si Abel teh harita calik keret ka kence jeung ka katuhu. Sidik pisan eta tempat teh sanes di bobina. Si Abel ngaguyah-guyah si Badil jeung si Uduy. Nya harita teh duanana bentak, korejat duanana harita gugah. Duanana ruat raret ningalian di jero kamar. Kulantaran tiruana lapar calabak we harita tarwang meni ponyokna keranan. Kadaharan mah didinya teh sagala aya. Keur kitu kulo trak teh aya anu lebet ka kamar, tetelah Jayapati jeung Barda Wisesa. Si Abel si Badil jeung si Uduy colohok bengong ningali tangtungan Barda Wisesa anu bidati batur. Sabab dina sirahna teh aya tandukan. Si Abel neger-neger maneh sangkan henteu sieun. Si Badil jeung si Uduy mah langsung we harita teh ngompol. Harita kene oge bakating ku sieun ningali tangtungan Barda Wisesa. Pok si Abel harita teh cumarita. Saha anjeun teh? Nanaon anu kula lambat timbuh ka dieu? Ah, naon maksudna ya? Ulah Barda Wisesa anu ngagaga alam siluh mancing alam manusia. Ulah yang kekuatan anu aya dina diri anjeun. Yaw! Ulah sap. Ngan sakolepat leungeun Barda Wisesa harita teh geusnya kalan beheungna si Abel. Heuk si Abel harita nonjokkeun leungeun katuhuna kana dada Barda Wisesa. Keduk deus. Dada Barda Wisesa harita teh kacida teasna lir ibarat neungkeul karang. Kecerot harita si Abel nyeduhan kana banget Barda Wisesa. Puguh we peungeutna teh jadi beuseuh lamokot. Buang ke warai si anak badosa. Kalawang si Abel harita dibabetkeun. Kalayang gubrag harita teh kana kursi. Uniang si Abel harita hudang, raketak si Abel ngabateuk acian pukulan geni. Si Abel neger-neger maneh sangkan tenang, mun tenang pasti bisa mikir. Jolad-jolad harita Barda Wisesa nyamperkeun bareng nyusutan banget ku kain bajuna. Siat lengan Barda Wisesa harita teh anu gede dek newak si Abel. Jeleng si Abel loncat ka keireun si Badil jeung si Uduy. Tulungan aing atuh ai, tulungan. Kituna teh bareng nepakan tong si Badil jeung si Uduy. Korejat si Badil jeung si Uduy harita nangtung. Jayapati merhatikeun ti kaanggangan hayang apal cenah naon-naon anu bakal kejadian. Siap perut Barda Wisesa harita teh nyalabar ka si Abel. Heu keduk deus. Si Abel harita dipapa deui ku perutna. Koceak Barda Wisesa harita teh ngagorowo. Gelau padas, gelau padas. Jeleng si Abel loncat ka kireun Barda Wisesa. Heuk beuteung Barda Wisesa harita teh ditajong cebrot. Jadi jeug harita mundur ti lengkah. Kalayang si Abel harita loncat suku katuna si Abel harita minuk kena banget Barda Wisesa. Heuk cebrot, kubrag Barda Wisesa harita terubuh kana meja. Kadaharan jadi paburisat. Getih ngucur tina irungna Barda Wisesa. Mamang tulungan kula. Jeleng Jayapati harita loncat. Sia ramu-ramu Jayapati ngablesat lir kilat. Kena baheungna si Abel si Bading si Uduy. Heuk, tak. Harita keneh ti luaran da jadi narangtung. Heuras jiga arca Jayapati hasil notok kena urat penting si Abel si Badil jeung si Uduy. Barda Wisesa harita teh geus nangtung deui pok harita teh cumarita. Ari mamang gunaon mawa dua mangkluk ieu ya. Saha eta teh? Apodan kula teh butuh naoge si Abel wungkul. Pangapunten Jungjunan. Sesuganan aya manfaatna kangge urang. Magana ku Abel teh dicandak ka dieu. Oh, gitu. Bawa si Abel mamang kekuatan narek dicopot ku kula. Jayapati harita mangku si Abel terus dibawa ke kamarna Barda Wisesa. Jak digolirkeun dina kasur numpuk, si Abel henteu bisa kukumaha sabab ditotok ku Jayapati. Badanna heuras seperti arca. Dina hati si Abel nyambat-nyambat ka inung bapana jeung ka maotok. Jayapati langsung keluar dari kamar Barda Wisesa. Kebru panto di kamar tadi ditutupkeun ku Barda Wisesa. Teras lempang nyamperkeun ka si Abel. Lengan Barda Wisesa harita diarahkeun kana dadana si Abel. Ngegeleter.
Terila wus berasa tina dada si Abel aya cahaya bodas semu hejo hari teteh. Terus eta cahaya teh keluar tina dada si Abel. Si Abel molotot sabab kakara harita geninganan tina dirina aya benda seperti kitu. Eta benda teh buleud seperti mutiara. Cahayana bodas campur jeung hejo terus harita teh diasupkeun kana dada Bardawi Sesa. Beresap eta cahaya teh nyaliara kana badan Bardawi Sesa. Terus lenget deui nungtutan. Cakakak Bardawi Sesa seuri bungah pisan. Karasa gendah kena awakna ari boga kekuatan anu hebat mah. Bardawi Sesa teras mukakeun panto kamar. Breh Jayapati pancung nangtung di luar. Mamang Jayapati, bawa si Abel terus pijen atau balikeun deui ka tempat asalna jeung dua baturna. Tetalang ke Jayapati langsung ka jero kamar deui barejeng manggut tananing hormat ka raja. Si Abel harita teh ngalempreh we, padana jadi leuleus. Ke pergayang we si Abel dibawa ku Jayapati ka kamarna si Udo jeung si Badil. Kasampak teh si Udo jeung si Badil masih keneh nangtung ciga arca. Lantaran totokan Jayapati can dipelihkeun. Si Abel ditendeunina tempat sare anu empuk, geus kitu tak. Totokan si Badil jeung si Udo dilepaskeun ku Jayapati. Pok harita Jayapati. Ulah coba-coba keluar. Cicing heula di dia pun coba-coba keluar. Mencoba-coba kabur, direnos caku aing. Kitu nate terus keluar di kamar. Gabrug panto kamar ditutupkan terus dikunci di luar. Si Badil jeung Suruy terus nyamperkeun ka si Abel ka pirampaan. Tetela hawatina badan si Abel teh jadi camewek tiis. Udah kumaha si Abel jadi tiis kieu, duy. Udah kumaha duy. Bere kekuatan urang. Sok beserkeun kana dampalengeun. Rakatek harita teh si Badil jeung si Udoy museur ke tenaga lapisna. Nek disalurkeun ka si Abel. Gap kana dadana. Ser aya hawa hanet nyaliara kana badan si Abel. Si Abel ngan saukur kecep we henteu ngomong nanaon. Si Abel pasrah tumarima kana nasib mun teu mah harita dipundut nyawa kuno kawasa. Kasugri para wargi, tunda heula kayaan si Badil jeung si Udoy katut si Abel anu nuju leuleus lantaran kakuatan dicokot ku Bardawi Sesa. Ayeuna urang kocapkeun ka si Denok sareng Maotok. Sapadana Maotok jeung si Denok ngiles ngaleungit, harita Maotok jeung si Denok teh ngajug-jug ka hiji imah anu jauh kertu ka dieu. Eta imah teh pernahna teh diwongkon Gunung Limo. Barasat aya cahaya ngaburicak celik-celik. Maotok jeung si Denok harita teh geus aya di hareupeun hiji imah. Imahna imah panggung cukup we keur hidup soranganan mah. Maotok harita teh kaketrok kana panto. Assalamualaikum. Rada lila eta panto teh dibukana. Meureunnan anu bogana teh keur sare. Keur kitu kulo terak panto imah teh dibuka berai panto imah muka. Ketela anu muka panto teh aki-aki anu geus cetuk kuis. Jangotna panjang make anggian serba bodas. Dina wandana ciga jawara sabab masih kene keker jeung cangker. Umurna teh aya kana 100 tahunan. Hebatna eta aki-aki teh henteu bongkok dina pada umumna. Cangker we tangtunganana teh. Pok eta aki-aki teh cumarita. Saha ieu teh? Sok kajaroro, sok kajero. Maotok jeung si Denok harita teh terus asup ka imah si Aki. Terus kukek caralik. Sedangkan si Aki mah ka dapur heula. Terila balik deui berejeng mawa teko jeung cangkir awi teu poho mawa cau sasikat. Geek si Aki teh harita teh diuk di hareupeun Maotok jeung si Denok. Saha atuh ieu teh? Sok jelaskeun ka Aki. Aya maksud naon panggihan Aki teh? Maotok anu harita ngajawab. Sarki, apa kula? Atawa geus teu sidik kana keutan banget kula. Eta aki-aki teh melong ka Maotok kebangun hayang sidik. Neh, seuri si Aki teh ari geus dilama. Ingat kula ge ayeuna mah.
anjeun teh otoknya. Bagja pisan bisa panggih deui. Mang alam-alam teu panggih ayeuna panggih deui. Aduh, bunga kacida kitu otok. Ari ieu saya mencrang anu eta mah beda jeung maneh otok. Ngaranna teh si Denok, eta Sarki murid kula eta Sarki. Oh, murid anjeun ya otok. Sok atuh cai-cai heula tah aya cau ngan cau-caui jeung cai. Lumayan tah mah haus jeung lapar mata. Sok atuh geura diinum geura dipesek cauna dah kadinya. Kulantaran mau otok teh hanaang curlut we nyicikeun cai kana cangkir awi. Regot-regot bangun anu nikmat. Ya, Sarki, kuat teh aya kararapa. Cing sugan Sarki bisa mantuan kula. Kieu ieu dongeng nama. Barabat motok nyaritakeun sakabeh unek-unek dina hatena. Anu kahiji masalah tilu muridna anu dibawa ku Jayapati ka Karaton Bardawisesa. Anu kadua nama cenah si Dinok dek masrakeun diri ka Bardawisesa. Sangkan rahayat henteu kabawa ku pasoalan si Denok. Nah, kitu Sarki. Sok bere bolongan kula teh keur susah nu kacina itu Sarki. Long si akhir tengah holeng tarangna krung-krung we mikir meureunna tilu teu mah. Kari kitu si Dinok harita tepok cumarita. Mohon Aki tulungan abdi Aki. Kena kumaha atuh abdi teh Aki? Sareng punten wasta Aki teh saha teh nya? Eta aki-aki teh niteup seukeut ka si Dinok terus kedalisan. Aduh, bet poho aki teh. Ngaran aki anu katelah aki walagri. Bala maga bogoh si otok. Ayeuna mah modelan geus teu bogoheun ka aki teh. Motok harita teh nyerengeh seri leutik. Perkara Bardawisesa memang berat. Sebab manihanana teh di golongan siluman eta teh Nyai. Sok sanajan boga kelemahan. Ngendaki ge can apal kelemahan naon nama gitu. Mun hidup Nyai masrahkeun diri teras kekuatan dari hidup bisa kapimilih ku Bardawisesa. Angdu Bardawisesa teh bakal gagah sakti mardaguna moal aya anu sagep ngelehkeun. Sararea harita teh bingung kudu kumaha atuh ari geus kitu. Pok si Dinok harita teh cumarita tandas pisan. Aki, oke emak, keputusan abdi mah parantos beuleut. Abdi seja masrahkeun diri ka Bardawisesa. Sangkan henteu ngaganggu kalemur abdi oge ka murid mah. Pokona masa kabeh rakyat teh aman sareng tentrem. Aki oge mah. Upami teh mah aya milik, insyaallah abdi pasti wedi ka alam manusia. Ya mun keputusan hidup geus moal bisa diganti mah jung miang. Ngan samemeh aki dek mere heula gagaman atawa senjata anu ampuh. Susuganan bakal kapake. Bakal mantuan ka hidup Nyai. Aki walagri harita ngangkat leungeun ka tuhuna. Perasap cahaya hejo. Jang ngelek dina dampal panangan aki walagri aya keris. Dah ieu keris sok dampanan ku hidup Nyai. Si Dinok harita teh nampanan eta keris ku dua dampal pananganna gap dicepengan. Ngageleter badan si Dinok harita teh ngageleter. Balacak badan si Dinok harita teh pupuricakan pogowe si aki walagri jeung si Maotok harita teh molohok mata simeuteun. Keris anu warna hejo teh terus ngapung sorangan. Congok keris ngarah kana dada si Dinok. Si Dinok tetep cicing nyaimbangkeun kakuatan eta keris jeung dirina. Siat eta keris teh nojos kana dadana. Wusat! Sup eta keris teh asup kana badan si Dinok. Cahaya dina badan si Dinok ayeuna mah aya dua warna nyatana warna beureum jeung hejo.
Warna berem tina acian pukulan geni, sedangkan warna hijau tina keris pamer si Aki. Sajongjonan mah teu aya nu cumarita, Aki Walagri jeung Maotok mencorong ka si Dinok anu masikeun ngageleter. Pungkasana mah si Dinok harita teh ngaiklaskeun. Tetelah hasil dua warna kekuatan dina diri si Dinok geus ngahiji sakulit sadaging moal bisa dipisahkeun. Pok Aki Walagri harita teh cumarita. Teu kunaon Nyai, ha? Luar biasa kekuatannya itu. Akhirnya ayeuna mah Nyai. Mohon abdi ente kunaon Aki? Mung haus wungkur eta Aki. Ragamang si Dinok harita teh kana cangger awe lagu harita teh diinum nebikeun ka saepna. Hatur nuhun Aki, rupi keris anu dipasikeun ka abdi teh keris naon eta namina Aki? Eta keris teh ngaranna keris ijo banyu anu ngaluarkeun hawa ti is. Mohon Aki. Hayu mah urang mulang we ayeuna mah. Si Dinok harita teh neuteub ka Maotok sangkan mulang ti bumina Aki Walagri. Syarki, kunaon moal bisa lila-lila jadi hampura lain teu hayang lila. Nya kumaha da atuh? Memang itu waktuna anu ngadeseuk. Sangkan ulah sereng si Dinok teh buru-buru bisa nulungan murid kula. Tina naon Otok? Jung geramiang. Mudah-mudahan hasil anu dipimaksad sareng si Nyai henteu masrahkeun kekuatan ka Bardawi Sesa. Ya sanggeus kitu mah si Dinok sareng Maotok teh ninggalkeun bumina si Aki. Euleuh. Waktosna parantos seep kaum dangu. Insyaallah dinten anjing urang teraskeun dina bagian anu ka-27 na. Apunten nu kasuhun sim kuring nyandak carita teh barilol gitu nya. Mudah-mudahan we ieu mah tiasa ngahibur gitu nya. Mangga sim kuring amit pungkur kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.